Assalamualaikum sadayana. Tepang deui sareng simkuring dina channel Fadira Hoirunisa, konten media pembelajaran edukasi bahasa Sunda pikeun anak bangsa. Kumaha damang mugia urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Dina danget ayeuna hayu urang diajar ngeunaan deskripsi kampung adat Sunda. Kumaha tos siap? Cik saha di dieu anu kantos ka kampung adat Sunda anu aya di Jawa Barat. Kampung adat nyaeta hiji kesatuan tiap kelompok masyarakat anu kahirupanana diatur ku adat istiadat jeung aturan-aturan ngeunaan jenis kesatuan di hiji lingkungan di mana manehna hirup sarta gaul unggal poena. Masyarakat kampung adat biasana mangrupa masyarakat homogen sabab biasana maranehna teh mangrupa rundayan ti karuhun anu sarua. Sacara umum, kahirupan sosial budaya kampung adat di Jawa Barat miboga sasaruaan di antarana lokasi padumukan, wangun imah jeung bahan wangunan, adat istiadat atau kebiasaan, organisasi sosial, pacaduan atau kapamalian, jeung upacara-upacara adat. Tapi, tangtuna oge aya bedana tiap kampung adat teh. Anu ngabedakeunna nyaeta gumantung kana ajen-inajen kultural anu dipibanda ku masyarakat di eta wewengkon. Aya sababaraha contoh kampung adat nu aya di Jawa Barat, di antarana nyaeta hiji Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi, Kampung Adat Cirende di Cimahi, Kampung Naga di Tasikmalaya, Kampung Pulo di Garut, Kampung Kuta di Kabupaten Ciamis, Kampung Uruh di Cirebon, Kampung Adat Bancai di Subang, jeung rea-rea deui. Nah, saluyu jeung judul materi ayeuna nyaeta deskripsi kampung adat Sunda. Tangtuna urang bakal ngeguar ngeunaan teks deskripsi. Jadi, kecap deskripsi asalna tina basa Latin kecap describe anu hartina ngagambarkeun hiji hal. Nah, wacana deskripsi mangrupa hiji wangun karangan anu patali jeung usaha nu nulis pikeun nepikeun gambaran rinci tina objek anu dicaritakeun. Salianti eta, tujuan tina wacana deskripsi nyaeta pikeun nyiptakeun hiji pangalaman dina diri nu macatur, mere identitas atawa informasi ngeunaan hiji objek nepi ka nu maca bisa kenal nalika adu hareupan langsung jeung objek anu dicaritakeun tea. Aya 3 hal nu kudu dicangking sangkan tujuan wacana deskripsi teh kahontal. Anu kahiji, kaparigelan basa nu nulis dina aspek kabeungharan jeung wangun kecap. 2. Katalitian dina proses nyitenan jeung samaktana pangaweruh ngeunaan sifat, ciri, jeung wangun objek anu dideskripsikeun. Anu pamungkas, kaparigelan milih ciri detail anu khas sangkan bisa ngagambarkeun hiji hal kalawan panceg jeung hirup. Salajengna aya 6 wangun wacana deskripsi. Anu kahiji aya deskripsi ekspositoris. Wacana deskripsi anu ukur hayang mere nyaho hiji hal kanu macana kalawan taya udagan sangkan gelar kesan nu tangtu dina diri nu macana. Anu kadua aya deskripsi impresionistik. Wacana deskripsi anu ngudag tujuan sangkan gelar kesan nu tangtu dina diri nu macana. Anu katilu aya deskripsi sugesti. Wacana deskripsi anu nyiptakeun daya hayal atawa imajinasi nu macana ngaliwatan ungkara pinilih pikeun ngagambarkeun ciri, sifat, jeung watak hiji objek. Anu kaopat aya deskripsi teknis. Wacana deskripsi anu nyantelkeun identifikasi atawa informasi ngeunaan hiji objek nepi ka nu maca bisa kenal kana objek nu didadarkeun nalika panggil langsung jeung objekna. Anu kalima aya deskripsi tempat. Nyaeta wacana deskripsi anu nyantelkeun dadaran perkara hiji tempat kana kajadian atawa hal anu dicaritakeun dina hiji objek. Anu pamungkas aya deskripsi jalma. Nyaeta wacana deskripsi anu patali jeung dadaran objek anu mangrupa jalma. Aya 3 pamarekan anu bisa urang gunakeun nalika urang nyieun wacana deskripsi. Anu kahiji aya pamarekan realistis. Nyaeta deskripsi anu ditulis teh luyu jeung kaayaan sabenerna atawa saobjektif-objektifna. Anu kadua aya pamarekan impresionalistis.
nyaeta gambaran hiji hal kalawan subjektif luyu jeung impresi anu nulisna. Anu katilu nyaeta pamerekan sikap nu nulis. Jadi deskripsi anu ditulis gumantung kana udagan anu hayang dihontal, sifat objekna jeung nu macana. Wangunan imah mangrupa salah sahiji ciri nu babari kapanggih di unggal kampung adat di wewengkon Jawa Barat. Ngaran wangunan biasana patali jeung wangun suhunan katut adegana. Nah, ngaran wangun suhunan jeung adegan di antarana anu kahiji aya badak heuai, nyaeta potongan wangunan henteu make wuwung, pasambungna hateup tukang jeung hareup kawas badak keur heuai. Anu kadua aya bapang, potongan imah panjang teu make jure, disebut oge potongan halte. Anu katilu aya buka palayu, adegan atawa imah jeung wangunan liana anu nyanghareup ka panjangna. Anu kaopat aya buka pongpok, nyaeta adegan imah anu nyanghareup ka pondokna. Anu kalima aya capit gunting atawa potongan wangunan imah anu tungtung suhunana make awi atawa kai dicagakeun kawas gunting rek nyapit. Anu kagenep aya tagog anjing, nyaeta saung nu tihangna ngan dua dihareup hungkul meh samodel jeung potongan badak heuai. Anu katujuh aya jolopong, nyaeta potongan wangunan imah anu suhunana ngajolopong manjang. Sok aya nu nyebut oge suhunan panjang atawa gagajahat. Anu kadalapan aya lilimasan, nyaeta hateup imah nu siga wangun piramid. Anu kasalapan aya parahu kumureb, potongan wangunan imah anu suhunana kawas parahu keur nangkup. Anu kasapuluh aya suhunan papak, nyaeta suhunan anu rata ku beton henteu nyungcung cara ku kenteng atawa eurih. Tah, kumaha? Ayeuna mah tos wanoh kan ka kampung adat sareng ka teks deskripsi. Mugia pedaran ngeunaan deskripsi kampung adat tiasa mangfaat kanggo urang sadaya. Tong hilap di-share, subscribe, like sareng komen ya. Tepang deui dina pangajaran salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.